Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Satos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda. Alhamdulillah urang kiwari aya dina sehat tur panjang yuswa, utamina ka para baraya anu ngabandungan ieu carita karangan Amburos dina judul carita Jakarana. Nu ayeuna baris dipaju bagian anu ka-23. Sakumaha anu kantos di Bandungan nyedahan can katuna bagian anu ka-22 na pedaran Mang Dedi kepegatuan dina mangsa alam peuting disebuteureun lembur sindang sari haritaya kajadian nyatana deng arum rengganis aya nu maling ku pihak garong jalonya khusus nama nyatana ku si Jupri. Kumaha atuh para pamirsa lajeng ngada carita langkung paos nama mangga atuh. Kadehila like, subscribe, na sareng komen, oge lo toel lonceng nalanya. Pikeun kamajengan Mang Dedi dina medarkeun carita, rojong kana lumangsungna ieu carita, mudah-mudahan aya dina sarehat sadayana nya. Nuhun lo kumaha piparatosanana namun kadehila pilih ku galih nu saena singkahan kumaha nu awona anggo pieunteng nungguan urang lumampah di alam dunya. Mangalo urang lajengkeun deui harita si Ajo sabatur-batur keur ngobrot anu bapa maling gitu loh, tapi maling jelema teh nyatana neng arum rengganis diparingku si Jupri teh pihak garong tarunya. Ya. Jelung atuh harita Ajo Mang Sahli atuh jeung baturna harta kena oge jelung-jeleng terus ngobrot ka jelema anu mamanggul eta jelema deui encan pati jelas kudu tiluan mah anu ngudang sabab peuting teh harita mangsa. Teu kusila eta jalma anu keur lulumpatan teh atuh anjong kalebah dinya nya atuh geus teu miceunnan waktu deui. Rondaan tiluan jelung-jeleng harita kene haluncatan ngahalangan jajalaneun. Keleuweuh Mang Sahli harita. Orang sia. Adik dibawa ka mana sia eta? Jelema. Nempo aya 3 jalma atuh nu ngahalangan jajalaneun. Reg atuh si Jupri harita kene oge. Eureun terus atuh nyetak bari jeung panon molotot demen katempo mah. Bosat. Jika sia goblok montong halangan ka aing sia. Cia anu bangsat mah ganjang sia turunkeun eta geding awewe sia anu keur dibawa ku sia teh. Kurang ajar sia. Sia kurang ajar, dasar cucurut sia. Gas. Yang teu kudu ngomong, ganjang canggalak. Sia. Sabrut atuh harita. Tilu ronda teh atuh maju meh bareng. Ngantek ngagunakeun badoge da bisikeunna cenah ka awewe nu keur dipapanggul. Masih kena dipapayang harita kuleungeun si Jupri. Hiung atuh pereup jang Ajo ngablesur deuk ngarah kana carehamna tapi lep saklat si Jupri rikat ngelok. Hiung keplos. Sia atuh dampa suku da Mang Sahli datang deuk ngahakan kana iga burungna tapi gilek. Awak si Jupri gancang pisan ngagilekeun awakna. Sia keplos deui dampa sukurona ngahakan angin. Nya atuh geus kitu mah geur we gelut hiji lawan 3. Si Ajo samit atuh jeung Mang Sahli terus narajang teu eureun-eureun pating blesur datang sakali sewang ngarah kanan beungeut jeung awak si Jupri tapi teu laluasa sabab lamun kurang perhitungan mah jebak poek bisa bae keuna ka eta awewe.
anu keur dipapayang nyata ku si Jupri. Kade mah bisi salah narajang Yang kade bisi kena ka awewe na takarunya tah. Bisi ruksak deui. Atuh gelut teh beuki ragot we. Ari si Jupri ngan ukur kitu bisa ngagulak-gilekeun awakna we harita teh. Teu bisa malik narajang lantaran leungeunna teu bisa digunakeun ngan ukur kitu we ngandelkeun suku gelut teh. Tapi mata heran sanajan kitu gerakan si Jupri kacida pisan gancangna tajonganna tarik menikeun kaput bet ari harita arum merengganis teu bisa kukumaha awakna teu lelesotkeun ku si Jupri teh tapi ari ceulik mah atuh ngadenge malah apa kana sora-sora anu tiluan oge. Sabot keur kitu atuh ngadadak aya 3 jalma anu darat angkap lebah dinya samalah jelung-jeleng atuh terus ngarajang babarengan kasih ajo jeung ka batur-baturna gerakan anak karsit jeung rancinge samalah mata dina oge hiu angin tenggelan pating hariu ngarah kana puhu ciri hiu jubet ronda nu tiluan pating jarung kual ngaguak cakaka karita kadenge aya nu seuri. Aduh, goblok sia ngabohan. Aing nyaho sia bieu anu dipapangu ku mangkluk eta. Awewe sia tadi jurat jadi kadungna. dasar si pedos ya. Aduh. Hayang udang yang tapi rada lieur geuning ka ieu teh. Si Ajo jeung mangsa mindari terkonean nyakitu deui atuh mangsa hali pating kuniang haru alaunan harudang deui terus atuh narang tumbar jeung muringis nahan kanyeri tapi edas acan oge leungit kanyerina harita karasa kana tonggong jeung pundukna aya anu ngagembung yo nyuk seruk deui atuh tiluanna kana taneuh harita si Ajo menikeun kanyengir mangsa hlinya kitu kene cakakak atuh si Oden harita. Juri, ganjang luat euy. Keun cucurut bagian aing tiluan. Barang kadinya aya anu datang. Si Jupri hatena meuni bungah pisan sabab anu datang teh baturna keneh. Baturna si Oden, si Juha jeung si Asdur. Lantaran tadi waktu si Jupri lumpat bari jumawa arum merengganis kanyahoan ku maradehna nya atuh terus dituturkeun di tukangeun. Aduh, ganjang beresan dewek aya dari kidit. Buru si Init, buru. Kade sia montong dihakan ku serangan. Cek si Oden harita nya atuh teu loba omong dicurela jelung. Si Jupri lumpat harita ninggalkeun eta patempatan bari jeung mambawa nyi arum merengganis. Kocapkeun deui atuh ronda anu 3 harita nyala luksuk kana taneuh bari jeung gegerungan sabab tulang tonggong sarua atuh harita kerasa nyeri jiga anu potong da pugu atuh digebug teh ti tukang bari jeung dibongohan ongkoh ku musuhna. Dina mangsa anu sarua di jero lumur kiwari urang kocapkeun harita kaayaan jadi geunjeleung. Di garuh ronda geus loba jalma ngarariung. Seditanya jeung pada baturna samalah bapakku oge geus aya di dinya. Tekung sirila jo Ki Japar datang bari jeung setengah lumpat nyamperkeun ka gardohna pok harita. Aya naon teh? Aya naon teh? Ki Japar nanya bari jeung hariwuseus napas oge meuningah hegak. Samalah datang naik dinya oge ngan ukur make carana sontong. Semetuur da pugu tadi teh keur sare tibra tapi ari kana bedoubah harita teh teu tinggalin ngagantung aja da cangkengna pok paku harita teu Kajang Japar syukure gancang ka dieu cik tulungan anak kuring teh si Nyai aya nu maling daweuh di kamarna ari jandela engab muka tadi teh astagfirullahaladzim kumaha Banggobu baru Mas Arum aya nu maling ya bener aya nu maling
Tadi baksa kuring ke sare kadenge sudah si Nyai teh ngajarit minta tulung dah ayeuna kuring teh kudu kumaha. Pakulu ngadongengkeun kajadian tadi ka Ki Japar jeung kanu sakur aya di dinya. Ki Japar atuh beungeut nabelikeun ka beureum baru beulir besi atah beuleum untuk kakerot ngancing bakat ku ambok. Lantaran ka Arum Rengganis teh salah sahiji anak Pakulu tapi apan muridna asuhanana deui. Udah ngajar kayak gimana bangsa sia ngajak ngesang sia kain batur-batur hayu gancang kurang udah gue sok saha anu rek milu gancang siapkeun pakarang anu sawareh tungguan jagaan lebur ya siap yo sok yo ulu sanggeus kitu mah atuh beretek Ki Japar lumpat di larek nyusul bapa maling cenah di barengan ku sababaraha urang. Penting harita di lemur Sindang Sari jadi ramai paciweuh. Jalma-jalma atuh loba anu ngarariung di buruan. Di imahna, di gaduh rona, oge aya sababaraha urang anu ngajaga. Sadengkeun harita kesugri para wargi. Urang tunda lalampahanana warga masyarakat nunggudag-gudag bapa maling. Ayeuna urang nyelang heula kocapkeun deui ka imahna Bi Anah tukang warung teh. Harita Bi Anah waktu tadi di luar loba jalma anu pating keleuweuh pating gorowo. Jakarana anu harita keur sare oge ngadadak ngorejat hudang terus harita diuk sakedeung bari jeung ngadedengekeun kaayaan di luar. Korejat atuh nangtung gep kana bedog ditalikeun kana cangkeng terus kaluar ti kamar muru kana panto. Sanggeus aya di luar terus ngajantang di hareupeun warung ti kajauhan we. Malahan mahawar-hawar atuh kadenge aya suara jalma pating keleuweuh nyebut bangsat sabot keur kitu jorelat aya bayangan hideung anu pating jorelat lumpat pasusul-susul muru ka sisi lembur. Naon eta teh nya wayah kiwari teu make jeung aya nu jojorelatan tapi da sidik eta mah manusia anu kudu lompatan. Meureun nya sigana bangsat eta tetakeun saku aing urang tuturkeun si hayang nyahot lumpatna ka mana cenah tah maranehna teh. Sanggeus boga hate kitu berengbong we jakarana oge lumpat nuturkeun bayangan tadi nu tadi jojorelatan ari ngaliwatna harita katupangeun garduh rona nu di dinya loba jelema anu keur ngarariung. Rang atuh jakarana harita eureun heula sakedeung terus atuh cicing bari jeung ngadengikeun anu keur ngararomong. Kaperangan anu harita di anu ngomong teh Pakulu anu keur nerangkeun heunaan anakna Arum Rengganis. Jelas-jelas kadenge pisan ku Jang Jaka. Ayeuna mah Jang Jaka rada ngarti nah naon anu keur kajadian di lemur Sindang Sari. Oh, putrina Pakulu aya anu maling. Heug awewe lamun kitu mah aing kudu milu ungu dah di karunya teh mesti dikukumaha taku si bangsat. Nya sanggeus boga pikir kitu mah harita kene dereg-deg atuh harita jeleng-jeleng jakarana ruluncatan ngablesat arit pisan. Sok sanajan dina kayaan alam poek peuting tapi panon Janjaka mah awas biasa we bisa nempok anu anggang lantaran geus asak latihan kubah direga teh anu harita jadi bapak kukutna sekaligus guruna anu geus ngajarkeun rupa-rupaning ilmu kanuragan jeung ilmu kahirupan ti mimiti Janjaka ranaliti tung nepikeun ka ayeuna umurna geus sawawa. Lalampahan Jang Jakarana atuh harita cerak atuh harita Jang Jaka muru ka hiji tempat anu lega jeung nagrak terus atuh ngawaskeun ti dinya teh breh teh katempo aya sabaraha urang jalma anu keur nararangtung aya oge atuh 3 jalma anu keur nyuksruk kana taneuh sanajan atuh teu awas kana rupana oge lantaran kaayaan peuting tapi jelas katempo ari kana dadeganana mah. Keringan aya jalma anu keur nararangtung bari tapi aya oge anu keur nyaruk suruk kana taneuh moal salah di eta teh bangsat anu narangtung teh tugeuring sigana anu ngudag awas siapa aing disampeurkeun saku aing kudu diparah mangkelu kitu mah barang arek disampeurkeun harita ngadadak ngarengkog deui jakalana teh lantaran aya bayangan hideung anu ngajorelat lumpat jiga mangku saurang awewe. Nyagis tegue atuh yen anu maling awewe teh eta pisan jalmana.
Nya terus nama atuh jang jakarana oge lumpat na teu mending ngabersat udag teu mali rek kanu lain mah. Lantaran nyusul anak pakuwu dianggap luwih penting ku Jakalarana mah. Harita si Jupri anu keur lumpat mamawa arum rengganis. Manehna terus lumpat menikeun katarik ngaberengbeng sakapeung jujurelatan jeung loncatan sakitu dina kayan alam poek jeung baral loba kakayon oge nu ngahalangan. Si Jupri atuh geus apal kana kaayaan lebah dinya. Lantaran jalan eta mah atuh geus biasa sok dipake laliwatna teh ku maranehna. Beuki lila lumpatna teh beuki jauh beuki anggang ninggalkeun lembur Sindang Sari. Samalah sora anu paling keleuweuh pating gorowok oge geus teu kadenge deui ka lebah dinya mah. Arum rengganis harita anu dipapangul kungsi ngoceak ditotok ke pelebah urat mamatihna kulahek deui. Si Jupri dibawa lumpat ka ceda pisan sieuna sabab lumpatna tarik pisan. Cisirikna tunggul ditubruk catang dirumpak teh bakat ku hayang gancang nepi ka pademukanana atawa ka tempatna. Arum rengganis harita peureum sirahna karasa lieur keneh awak nyeri asa pasiksa hayang ngalawan teu bisa lantaran sakujur awak karasa lungse pisan tangan pangawasa. Dina hatena terus sasambat ka Gusti Allah nyuhunkeun panangtayungan sangkan dirina dipasihan kaselamatan bisa bebas tina bahaya. Gusti aduh oge masihan pisan jatah pitulung ka diri abdi ya Allah. Ayeuna aya di kana kayaan kieu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin tulungan abdi Gusti rek dibawa ka mana ku jelema ieu teh. Kitu gerentes hate arum rengganis. Manehna teh giur inggis ku bisi rempan kusugan hariwang jeung nalangsa ka bina-bina. Sok sieun aya kajadian anu teu dipiharep tumiba kana dirina. Teu karasa atuh barebeukna socana biji kaluar cai mata. Terus mapai ngamaseuhan kana dua pipina sabot si Jupri atuh kerjongjong lumpat digigireun ngadadak aya bayangan hiding anu ngajorelat terus atuh celegedeg nangtung ngahalangan jalan. Reg si Jupri harta eureun lumpatna harita mending ngahegak napasna teh renghap ranjung ari panon melotot beungeut beureum tapi teu katempo da pugu alam poek ngan ukur kaciri teh matana weh anu gular-gilar bangun galak ngawaskeun kana tangtungan jalma anu ngahalangan kana perlampahanana. Lila poknanya bahasana meninggal hial pisan. Saya manusia atawa juri. Lamun manusia montong ngaganggu sia, lamun juri gancang sia, geura nyegah. Ngadenge si Jupri anu ngagorowok bari jeung sasentak cakakak eta jalma teh anu kalahkah nyampeurkeun. Nyerenge siri ngahaja atuh sirina tarik bangun anu ngoa. Ari eta jalma teh taya lian jakarana. Anu harita geus bisa hasil ngudag nepikeun kalbah dinya. Samalah si Jupri ngarasa heran. Aya jalma anu bisa ngudag ka manehna, da ari ceuk pangrasana mah lumpat teh geus kacida pisan tarikna. Sabar we atuh euy lah teu kudu bari jeung sasentak kitu. Muni jiga anu sieun beakeun we maneh mah. Gelo. Sia teh gelo, si lain teh, ha atawa henteu? Ditanya kalah sarege seuri. Gelo henteu, aing mah siwah henteu. Kuring mah da ari anu gelona mah atuh apan maneh. Godog sia. Terus naon sia maksud sia teh ngudag-ngudag ka aing? Si Jupri harita nanya bari jeung pepuncerengan, bakatku ambek meureun. Hatena mah panas asa direrab ku seuneu. Ngadenge omongan kitu pok jakarana harita. Maksud kuring mah eueuh deui, rek menta eta awewe nu aya dina leungeun anjeun. Tah sakitu kepira karti teh ku si lain. Oh, jadi si lain teh hayang ieu awewe. Nya heueuh atuh, lamun teu salah mah bener kitu. Montong bari jeung heureuy sia monyet. Oh itu. Ngadenge omongan si Jupri harita cakakak deui jakarana teh siri. Jika anu ngeunah pisan. Dadengean teh naon saha monyet. Lain maneh monyetna. Ngeunteung atuh boga beungeut aduh. Setan sia. Ka aing wadi ngahina geus ya. Ayeuna mah montong loba bacot jeung aing mah.
lamun sia bener-bener yang ngerebut yawe sok gancang sia orang bito tama sia orang gelut jeung dewek. Ulah kagok sia jeung aing ngedeuleu rebutan pati ge begalanya wage di tempat. Jadi sia. Oh gitu. Nya gua kitu oge atuh ari kahayang maneh kitu mah. Sok sia, rek gelut na sia tapi tong bari jeung mamanggur awewe. Aing teh yeuh, sabab aing manggur awewe lamun dirugageut atawa dituna dihanap, tah bisi ku sia dipaok. Nah, eta ngomong merikeun kapabelit kitu. Gusti nu agung. Moal ngagokan eta lamun gelut jeung kuring mamawa mamangku awewe, sok pikiran. Arek gelut mah atuh tong jeung bari jeung mamanggur awewe atuh tuna. Entong akan curiga naon ka dewek mah. Leng atuh harita si Jupri ngahuleng. Mahna mikir da memang lamun kudu gelut bari jeung mamanggur awewe mah pasti moal bisa laluasa. Tapi lamun rek tuduna manehna sok sieun bisi dibongohan cenah ku musuhna. Kumaha lamun engke di bawah kabur? Geus pasti bakal riweuh deui cenah kudu ngudag. Kitu ceuk pamikirna. Pok deui tu harita si Jupri. Ngomong ditujukeun ka jangrana. Moalah. Moal naon ari si lain? Eueuh we sia eueuh we kudu kitu mah dewek sanggup keneh keur ngalawanan sia mah lah. Sok lah. Sok sanajan aing manggu awewe ge siap lah. Tapi kumaha sia lamun eta awewe engke katonyok sakukuring nah maneh teu lebar kitu? Ai ho dinya euy. Bener oge ta omongan sia teh kapikir ku aing. Geus urang tuna heula ieu tapi awas sia lamun dipaok dagor sia ku aing eta ku keukeuh. Maneh mah goreng hate ka dewek teh. Sagorek mau katuh. Urang dewek mah lain siga maneh. Si maneh bisa maok. Ai kuring mah tara biasa. Sia ngomong juga pada sia kabita matak mudag-mudag ge. Gelut entong ye jadi kentong. Hor, kumaha si lain tuna heula awewe bisi celaka bisi kateungeuh ku dewek. Sok. Adi sia tapi awas sia nya janji sia. Moal digadag ku sia. Moal sok tuna sok tuna. Adi sia lamun kitu mah. Kontoyong si Jupri harita lempang. Muru ka sisi terusnya arum rengganis ditunda digolerkeun we rada anggang lalaunan kelawan api. Mameh ngalios wok atuh si Jupri ngomong harita. Nyai anu golis antosan heula nya. Di dieu sakada bieu antosan aya. Jupri ye bade nyangkalak heula mangkeluk tuh. Bangkar warah tah ngagang we ka urang teh nya. Duh antosan geus sing sabarnya. Da pejuh ieu lah musuhna ge malami mah. Ya, aduh. Arum rengganis anu keur ngagoler eta socana beuki buncelit bakatku izin ngadengo omongan eta jalma. Anu harita matak panas kana hate asa dihina ku si Jupri. Dalamun kuat mah harita ge atuh geregeteun hayang nyabok kana beungeutna si Jupri teh. Ngan geus kitu leos atuh si Jupri harita ninggalkeun arum rengganis terus muru deui atuh ka musuhna. Anu harita kenangtung bari jeung ngawaskeun kalawan tenang. Mangsa alam ngarayap teu karasa wajib peuting teh harita geus mimiti ngagayuh ka alam jana dileutik. Hawa tiis di sisi peleuweungan geus karasa menikeun kanyalacep lamun di pelemburan teh mah wancik kitu teh atuh keur meujeuhna ngeunah sare. Di kajauhan geus kadenge hawar-hawar soal sasatuan leuweung anu keur laliar neangan mangsana.
Dina kayaan kitu aya 2 jalma anu keureun langtung pahareup-hareup. Duanana silih pelong silih bendengan, masing-masing hayang bisa ngukur kana kemampuan lawan. Rengkene si Jupri teh harita masang kuda-kuda. Hut ya, hut 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 yuk hut 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 hut. Cana naon si Jupri buang aksi. Sedangkan Jakarana mah harita tenang tung ajeg panon mencerong merhatikeun. Kasih Jupri anu kerangkana rengkene jika heueuh. Sikapna teh tenang Jakarana mah, tapi pinuh ku perhitungan. Sok sia, ayeuna geura maju sia aing. Ieu geus siap. Geus siaga pikeun ngalawan sia. Sok lah. Naon sia? Hayu atuh da kuring oge atuh mah mundur. Geus kitu masih Jupri harita. Yap, atuh luncat nak kahareup berjenga gurowok beureum ngablesur make jurus anu lempeng pisan nu kacida tarikna arek ngarujadkeun dadana musuh. Tapi Jakarana anu geus waspada tur iatna ti tadi keneh ngan sakilat harita ken oge ngagilekeun awakna kagigir berjeng sakilat eta leungeun katuhuna ngablesur ngarah kana careham lawan. Atuh lap harita si Jupri ngelokeun sirahna hiuk keplos. 2 serangan Jakarana sarua deui ngahakan angin. Jelung si Jupri harita luncat ka tukang rengken naik deui masang kuda-kuda tegep pisan. Panon bolotot untuk ke kerot ngancing hatena panas asa direram. Yuat sebrut atuh harita. Si Jupri atuh narajang deui gerakadana lebih gancang batan tadi. Hiuk leungeun kenca jeung ngablesur ngancam cukang irungna Jakarana tapi edas ngan sakilat dirawe ku Jakarana. Doak ya hop ya hop kira barang rek dicentok leungeun si Jupri dikilepkeun dibarengan ku suku kenca anu maju sarta awak ngagilekeun ka katuhu hiu belelung lajongan siku kenca Jakarana nangal pisan kana dada si Jupri. Alah. Sok maju teuy lain haduh-haduhan. Sia mah licik sia mah gelut teh. Aya batur teu wala kaya teh kitu sia mah ih. Rajon teh sia mah. Ninggang sia aing keur meleweng sia goblok. Ih, nah ai gelut aya aturan kitu. Mun teu kajumaha atuh sia kunyuk. Nah, sia nyebut kunyuk ka aing. Sia ge sia kunyuk sia ngan sia mah kunyuk rawun ai rawun teh geus kolot sia mah. Jelung atuh harita si Jupri mundur ka tukang barejeng rada meyegeung dadana karasa nyeri atuh jeung eungap ngambekan reng hapranyug sakadapan mah atuh nangtung heula terus atuh ngatur-ngatur napas beungeut baru beureum hate panas ngarasa wirang manyabet kudu kabeunangan ku budak satepak nu tadina dianggap hampang himping ku manehna. Dianggapna teh Jakarana eueuh kabisana sanggeus mahena atuh bisa ngawasa deui kana dirina. Harita keneh si Jupri atuh langsung narajang deui. Kurang ajar ceuk si Jupri harita nyebut kurang ajar ka Jakarana panon mah ngareret harita keneh oge nyatana kas nyi arum rengganis sok sieun kabur cenah. Ulah aya keneh yap sebrut atuh harita. Leungeun kencana meuni ngadius bangbaraan ngarah kana beungeutnya Jakarana tapi hiuk keplos atuh teugeuna. Dina kayaan kitu sakilat Jakarana atuh malikeun narajang leungeun katuhu atuh haitang ka hiuk bangbaraan kana carehamna tenggelan dibarengan ku awak anu gila ka belah kenca atuh puguh tenaga gede hiuk. Si Jupri ngagorowok terus mundur lobada 2 lengkah. Renghap harita si Jupri renghap ranyug jiga anu tas balap lompat. Jempe sia motong bekeleueuhan ai gelut teh sia. Lain hayang gelut. Paneh teh hayang gelut teh tadi ge.
Dasar kunyuk ya. Muntong wakau sombong si goblok. Ya, si Jupri harita tumis 2 kali kemenangan. Sedengkeun panarajang maneh nama hiji ge awu anu kena musuhna. Sok sanajan bari ngarasakeun carehamna anu nyeri akibat tembilan musuhna tapi edas. Si Jupri hatena beuki panas jeung penasaran. Panonna anu bolotot harita mureleng musuhna. Lamun kongang matu hayang ngarekeb awakna mending kidir amarah geus di kawadahan. Can para pamiarsa, ye cerita orang Tunda heula kumaha atuh jenganana insyaallah maneh baris neraskeun ieu carita dina bagian anu ka-24na. Atur nuhun kana like, subscribe, share, komen oge loncengna diteken. Atur nuhun pisan nya jeung tepang dangu deui sareng bagian anu ka-24na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.